Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal qanaata sayaktosna qanaah izun eta kamuliaan wa karamatun sareng kamuliaan, rohatun sareng katentraman, wa toma'u sareng ari sifat toma, madallatun eta kahinaan, wa ta'abun sareng kacape, wa padihatun sareng wirang. Qala ngadausan Nabi sallallahu alaihi wasallam, izul mukmini ari kamuliaan jalma mukmin, istighnauhu eta sugihna ieu mukmin anin nasi ti manusa. Wa qala sareng ngadauh Nabi ayyudon deui, al-toma'u ari toma yudhibu eta ngaleungitkeun ieu toma al hikmata kana hikmah min qulubil ulama'i ti pirang-pirang hatena ulama. Wajaa sareng datang saha rajulun hiji lalaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras ngadauh ieu rajul, ausini kudu ngawasiatkeun anjeun ka kuring. Qala ngadauh Nabi, alika eta tetep misti ka anjeun bil iyasi ari pegat harepan. Mimma tina perkara pi aidin nasi nu eta tetep dina leungeunna jalma-jalma. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun wa tama'a sarta toma fa innahu karena sayaktosna toma itu al faqru eta pakir al hadiru anu hadir. Wa qala sareng ngadauh sa Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, istagni kudu sugih anjeun aman ti jalma syi'ta anu karep anjeun. Takun jadi anjeun nadhirahu eta anu ngabandingan ka ieu eman. Wahtaj sareng kudu mikabutuh anjeun ilaman ka jalma syi'ta anu karep anjeun, takun jadi anjeun asyirahu eta tawanan itu eman. Wa ahsin sareng kudu mika alus anjeun migawe alus anjeun ilaman ka jalma syi'ta anu karep anjeun, takun jadi anjeun teh amirahu eta pamingpin itu eman. Al hurru ari jalma anu merdeka abdun eta hamba, idza tomi'a di mana-mana toma ieu abdun. Wal abdu sareng ari abid hurrun eta jadi jalma merdeka idza qana'a di mana-mana qanaat ieu si abdu. Wa qad madaha sareng nyata dimuji saha Allah taala Gusti Allah taala ahlal iffati ka ahli iffah biqaulihi ku dauhan Allah, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Yahsabuhum nyarangka itu ashabus sufah, yahsabuhum nyarangka ka itu ahlus sufah sa'al jahilu jalma anu bado aghniya kana jadi jalma-jalma anu baleunghar minat ta'affufi tina ta'affuf. Wa asul qanaati sareng ari asal qanaat teh al iktisadu eta meujeuhna. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis ma'ala henteu zalim. Saha man jalma iktasoda anu meujeuhna ieu man. Wa fihi sareng eta tetep dina hiji hadis aidon deui man ari saha jalma iktasoda eta meujeuhna ieu man agnahu tanyugihkeun ka ieu man sa Allah taala Gusti Allah. Waman sareng ari saha jalma bazaro eta ngamubadirkeun ieu man afqarahu tamakirkeun ka ieu man sa Allahu Gusti Allah. Wa kun sareng kudu bukti anjeun teh wasiqon eta anu percaya bitadbiri ilahi kana urusan Allah taala. Mutmainnal qalbi bari anu tenang hate bima ku perkara fi khazainihi nu eta tetep dina gudangna Allah. Allati anu la tanpadu moal beak ieu lati. Qala ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man sareng ari sajalma yattaqi eta anu taqwa ieu man Allah ka Gusti Allah, yaj'al tah ngajadikeun Allah lahu ka ieu man makhrajan kana tempat kaluar. Wa yarzuqhu sareng ngarizkian Allah ka man min haitsu la yahtasib ti mana wae jalan anu teu disangka-sangka ieu man. Wa indoko lamun rupek alika ka anjeun naon haluka tinggah anjeun pantazir eta kudu nungguan anjeun ala paroja kana kabungah minallahi taala ti Gusti Allah taala. Qala ngadauh sa sayyiduna Gusti urang sadayana Aliun tegasna Ali radhiyallahu anhu, wala turiyanna nasa illa tajammula. Wala turiyanna ulah ningalikeun anjeun annasa ka manusa teh illa tajammula kecuali kana gigendingan. Kana kagendingan
kana kaalusan nababaka anu kena ka anjeun naon dahrun paceklik au japaka atawa nyepelekeun ka anjeun saha khalilun kekasih wa idadoko di mana-mana rupak naon rizkun rizki al yauma dina poe ayeuna pasbir tak kudu sabar anjeun ila godin nepikeun ka poe isuk asa boa-boa naka batu dahri ari cilaka na waktu teh angka ti anjeun dazula eta bakal leungit ieu nakabat waqala sareng ngadawu sa Togroi Imam Togroi alilu ngubaran kuring annapsa kana diri bil amali ku harepan arkubuha anu ngintip-ngintip kuring kana itu amal maudiku kacida rupekna maudiku kacida rupekna kuring al Aisyah kana kahirupan laula pushata lamun henteu lega naon laula pushatal amali lamun henteu lega cita-cita atawa harepan waqala sareng ngadawu sa Abu Firosil Hamdani pipad lil qanaati dina ngeunaan padilahna qanaah innal ghina huwal ghaniyyu bin nafsi faida qana'tu fa kullu syai'in kafi innal ghina sayaktosna sugih huwa ari itu ghina teh al ghaniyyu eta sugih bin nafsi ku dirina itu jalma faida qana'tu di mana-mana sugih kuring atawa di mana-mana ridho kuring qanaat kuring fa kullu syai'in mangka ari sakabeh perkara teh kafin eta anu cukup waqala sareng ngadawuh saha akharu anu seje adatni al qanaatu kula iza wa ayu ghinal azu minal qanaati afadatni maedahkeun ka kuring naon al qanaatu qanaah kula izi kana sakabeh kamuliaan wa ayu ghina sareng ari naon bae kasugih a'azu eta leuwih mulya a'azu eta mulya minal qanaati ti memang qanaat pasoyir ha tah kudu ngajadikeun anjeun kana ieu qanaat li nafsika pikeun diri anjeun ra'sa malin kana pokokna harta wasoyir sareng kudu ngajadikeun anjeun ba'daha dina sabada qanaah at-taqwa kana taqwa bidoatan kana banda wa mimma sareng eta tetep tina sapilihna perkara yu'inu anu nulungan ieu ma ala ta'affufi kana ngaraksa amatina perkara aidina si anu aya di hareupeun jelema-jelema kasbul mali ari kasab harta min turukihi ti pirang-pirang jalana itu kasab al masyru'ati anu disyariatkeun katijaroti saperti dagang awi zaraati atawa tatanduran awi sinaati atawa tukang wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la yakhuda ahadukum ahbaluha la ayyakhuda nah henteu nyokot saha ahadukum salah saurang ti aranjeun ahbaluhu kana tambangna itu si ahad tumayati tuluy datang ieu ahad al jabala ka gunung payati tuluy datang ieu si ahad bihuzmatin kalawan sabeungkeut min hatobin tina suluh ala zuhrihi di luhureun tonggongna ieu si ahad payabi aha tuluy ngajual ieu si ahad kana itu huzmah payakufu tah nutupan saallah Gusti Allah biha kalawan itu huzmah wajhahu kana wajahna ieu si ahad khairun eta leuwih alus lahu ka ieu ahad min ayas ala tinimang menta ieu si ahad annasa ka manusa a'tauhu anu mere ieu si nas ka ahad au mana'uhu atawa nyegah ieu si nas ka ahad wa fi zalika sareng eta tetep dina itu kasbun hibdun ari ngaraksa lil karomati kana kamuliaan wal izzati sareng tegasna kamuliaan wajalbun sareng narik lil mali kana harta al muini anu nulungan ala umuri dunia kana pirang-pirang urusan dunia wa dini sareng ka agama wa ba'uda sareng ngajauhkeun ieu kasbun an adroril batolati tina pirang-pirang madarat anu nganggur wal farogi sareng kakosongan qala ngadauh sa syairu tukang syair inna syababa wal farogo wal jidah inna syababa sayaktosna kangoraan
wal farogo sareng kosongan, wal jidah sareng kakawasaan, mafsadatun eta anu ngaruksak lil mar'i ka hiji jalma. Ai mufsidahu tegasna anu ngaruksak ieu sabab anu kabeh ka ieu mar'u. Wallahu a'lam bishawab.